Hari masalah pangabul ti Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa sabaraha alternatif. Lamun teh ayeuna ngajukeun ka aya ka Allah Subhanahu wa taala lewat doa mungkin nya ku Allah dijabah sesuai jeung anu jadi harapan. Naon anu dipenta teh hilehnya gitu. Sesuai jeung anu dipenta. Tapi kadang-kadang Allah ngabulkeun ku hal anu sejen. Lamun teh ayeuna anu jadi harapan anu disuhunkeun ka Allah teh perkara A umpamana teh. Terus Gusti Allah maparing kelancaran di masalah B gitu. Di masalah hal anu sejen anu sajadi. Ya, gitu. Di sisi lain gitu. Atanapi memang jadi ibadah anu dijanjian ku pahala. Dan memang ngadoa mah ibadah ya. Ngadoa mah ibadah. Anu hubungan jeung masalah pahala gitu. Ya, beri pangabulan eta tulisna nya anu bisa dirasakeun di dunya gitu. Pangabulan eta janji jadi pahala pikeun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ayeuna urang sadayana tiasa nyambung kana waktu pikeun ngalaksanakeun thalabul ilmi anu pernah sementara putusnya bulan Ramadan. Sabenerna mah waktu pengajian teu putus, malah aya leuwihna. Dina bulan Ramadan mah peutingnya sabada tarawih anu putus mah naonna mustami'na. Sabab tos tarawih biasana sok langsung bubarnya kunaon tah langsung bubar. Padahal sok aya kegiatan pengajian setengah jam. Alhamdulillah setiap jamaah anu ngalaksanakeun thalabul ilmi ieu parantos dipunjulkeun, diunggulkeun Allah Subhanahu wa taala. Faddala bani adama bil ilmi wal amali. Allah tos ngaleuwihkeun kemuliaan manusia kalawan ilmuna. Ditambah jeung ngamalkeun naon sababna? Masalah thalabul ilmi mah lain bae ngajadikeun dasar utama dina kahirupan. Sebab sagarupa aktivitas kahirupan kudu dibarengan jeung ilmu.
bil ilmi sajaman miharap karena keuntungan dunia bil ilmi pasti aku memakai ilmu. Sabalikna oge waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi sing sajaman miharap karena keuntungan di akhirat fa'alaihi bil ilmi pasti aku dibarengan ilmu. Malah lain bae di mana geus berhasil karena ilmu karek ngalangkahkeun maksud rek talabul ilmi geus meunang keuntungan. Naon keuntungan? Meunang pangampura ti Gusti Allah ya, meunang pangampura ti Gusti Allah. Sate acan ngalangkahkeun oge paranas meunang keuntungan. Soko lamun tos rak ngalaksanakeun jeung ngamalkeun hasilna. Nah, alhamdulillah ayeuna bahasa anu nomor katiluna. Nomor katiluna tina bahasan materi kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam teh akan jelaskeun masalah tasawuf nya. Tauhid tasawuf. Nomor katiluna Bismillahirrahmanirrahim sawabikul imami la takhriqu aswara aqdari. Bahasana polok anu pihartieunana sawabi kari pirang-pirang luhurna. Aya nu ngartikeun tarekna gancang. Al-himam cita-cita. Yang biasana kan cita-cita masuk dibahasakeun luhurnya. Luhur cita-cita. Tarik cita-cita tapi gancang cita-cita. Luhur cita-cita. La takhriqu make khok la takhriqu. La takhriqu mal bisa ngaroba la takhriqu mal bisa ngaroba aswaro kana benteng akdar takdir. Sawabik ari pirang-pirang luhurna al-himam cita-cita la takhriqu ma bisa ngarobah aswaro kana benteng akdar takdir. Sawabikul himam ari pirang-pirang luhurna cita-cita la tahriku ma bisa ngarubah aswara akdari kana benteng takdir. Sawabik teh tina kecap sabikun. Ari sabikun, ari sawabik teh bentukna jama, nuduhkeun kana loba. Pirang-pirang. Ari sawabik teh dicopot tina kecap sabikun. Kalimat tunggalna. Sabikun anu luhur. Anu luhur sawabik pirang-pirang anu luhur. Saya tak bentuk kalimatnya. Sawabik asalna teh sabikun. Ari sabik nuduhkeun kana hiji, sawabik nuduhkeun kana loba.
Sabab sakabeh perkara itu aya hiji, aya loba, aya saurang, aya loba, aya saeutik, aya loba. Kalimat itu. Oke, kalimat sabik teh dicokot tina sabako yasbiku sabkon sabikun. Sabako geus luhur yasbiku. Itu eta bakal luhur sabkon luhur sabik anu luhur. Jadi bentukna teh simpatnya. Jalma anu luhur naonana himam cita-citana. Nah terus himam teh tina kecap himmatun. Himmatun artina hiji cita-cita. Lamun cita-citana loba himam. Pirang-pirang cita-cita. Kusabab ieu dimimitian ku kalimat jama sawabik. Pirang-pirang luhur maka kaharipna oge dibarengan deui ku kalimat jama himam. Pirang-pirang luhur cita-citana. Jadi cita-citana oge loba. Nah terus kalimat aswar. Aswar teh tina kecap suwarun dijamakeun jadi aswar. Artina teh benteng atawa kokoh atawa kuat. Bisa diartikeun pager atawa tembok. Jadi panghalang anu kokoh sok disebut benteng. Aswar teh pirang-pirang benteng tina kecap suwarun benteng. Suwarun hiji benteng, aswar pirang-pirang benteng. Oge sok dihartikeun pager suwarun. Tuluy ari kalimat aqdar. Aqdar teh tina qadarun. Qadar artina pamastik takdir qadar. Hiji takdir aqdar pirang-pirang takdir atawa qadar hiji katentuan ti Allah. Aqdar pirang-pirang katentuan ti Allah. Wa takdir. Taeta asal usul kalimatnya sawabik tina sabik, himam tina himmatun, tahrik tina haroko yahriku tahrik, aswar tina aswarun, aqdar tina qadar. Nah ieu penjelasan rek nerangkeun cita-cita anu luhur bari dibarengan ku sumangetna digawe moal matak ngarubah kana takdir. Panjang. Lamun ke bahasa Indonesia mah cita-cita yang luhur disertai semangat bekerja tidak akan merubah takdir. Cita-cita anu luhur bari dibarengan ku sumanget digawe moal matak ngarubah kana takdir.
antara cita-cita jeung digawe teh biasana heula mana? Cita-cita heula. Cita-cita heula. Ya. Harapan. Pemaksudan, keinginan, harapan, angan-angan, kahayang, harapan. Terus ya dibuktikan ku pagawean, dibuktikan, dipakeun jeung gawena atawa dilaksanakeun gitu. Jadi cita-cita heula. Cita-cita, harapan, angan-angan anu luhur bari dibarengan ku semangat tadi gawe moal ngarobah kana takdir. Kira-kira contohnya seperti kumaha? Cita-cita boga cita-cita luhur dibarengan ku semangat digawe. Tapi dengan rubah karena takdir. Ya contohnya seperti anu kaalaman di musim ayeuna we. Lobapana harapan jelema hayang ngalaksanakeun ibadah haji. Nepi ka semangatna teh sabar nunggu nepi ka 10 tahun ka belasan tahun nya aya anu dina waktu ayeuna mah rata-rata aya 8 tahun, aya 10 tahun nunggu karena dipanggil ibadah haji. Eta harapan nanya cita-cita luhur. Komo aya marek hayang ngalaksanakeun ibadah haji teu kurang luhur. Kalayan dibarengan ku nya pagawean anu sumakat nya anu keur ngayakeun duitna belaan kumaha. Jadi aya anu nabung sekian puluh tahun ya, dicaritakan yang dina ekonomi menengah ke bawah belaan nabung sekian puluh tahun. Aya nu 10 tahun geus waktuna dipanggil kaburu nu kamari mah kaburu corona nya 2 tahun. Takdir mal bisa dirubah coronanya dan geus bukti gitu. Mal ayeuna mal bisa dihapus tetep jadi sejarah kejadian pernah terjadi corona. Ari geus sakitu geus kitu teh datang aturan anu bisa berangkat ngalaksanakeun ibadah haji anu boga usia di bawah 65 tahun. Makanya loba anu geus 70 tahun, 75 tahun. Nah, jigana seperti itu cita-cita anu luhur bari dibarengan semangat keur ngayakeun ongkos senang. Sabar menunggu nepi ka puluhan tahun. Nepi ka waktuna torojo kayak katamtuan teu bisa irit sabab dibatasi ku usia. Eta teh takdir pemerintah tos ngayakeun aturan seperti itu. Tapi itu berarti ayeuna niat halus jadi gagal. Sebab dibalik takdir an dianggap goreng ku manusia sanes mungkin deui nya kitu hikmahna jadi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu
seperti naon deui cita-cita anu luhur semangat kerja tapi dengan ubah karena takdir anu terjadi anyar keneh cita-cita luhur hayang tolabul ilmi nepi ka keluar negeri keluar negeri eta cita-cita anu luhur bari semangat katingali semangat teh kan geus ini telur nepi ka alokasi walau alam udah namanya yang beda aya kaitan di masalah pendidikan teh apa dia tadi nah kan ngojay di wahangannya teh ke bawah cai ke bawah arus cainya Emil eta takdir jadi takdirna aja nepi ka dinya tos mah bisa dirubah jadi sok sanajan ayeuna boga cita-cita hebat anu luhur bersemangat keur ngusahakeunana bari lain unggul pribadina jeung orang tuana tapi tetap teu bisa ngarubah kana takdir lamun takdirna ajalna kudu nepi ka dinya nya atau teu bisa dirubah deui Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu mudah-mudahan hidupna aya dina ridho sareng maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin eta di antarana contoh anak ngabogaan harapan cita-cita anu luhur bari dibarengan ku semangat gawe tapi pada ujungna mah teu bisa ditangtukeun eta cita-cita anu luhur jeung semangat digawe teh nah rek berhasil nya tercapai atau amualna teu bisa teu peda ayeuna cita-cita nu alus bari dibarengan ku semangat gawe masalah berhasil jeung teu mah tetep aya dina iradah tetapi dina takdir ti Allah Subhanahu wa ta'ala nah jadi setiap cita-cita anu luhur jeung semangat digawe maka kudu disandarkeun kana iradah Allah Subhanahu wa ta'ala disaranekeun ulah kumanel kitu kana peda luhurna sadeuna cita-cita jeung semangat digawe pasti bakal berhasil jeung deui nya lamun ayeuna ngan ukur nganalkeun cita-cita luhur jeung semangat digawe dina pada berhasilna teh kadang-kadang sok timbul kesombongan sombong contohnya seperti korunnya korun pinter beunghar pinter tantu cita-citana hayang yang beunghar semangat usaha nepi ka jadi pangbeunghar neangan teh sukses jadi pangbeungharna sombong nepi ka teu ngaku ka pangeran oge ngabeungharkeun malah manehna kalahkan nyebutkeun innama utitu ala ilmin indi innama utitu maka senyana geus dibere kaula ngana make bahasa dibere usaha dibere gitu mae kecap meunang maka senyana kaula geus meunang ngasilkeun kana eta harta teh ala ilmi
eta mah numutkeun pangabisa kaula we. Numutkeun kapinteran kaula lain dikeresakeun ku Allah gitu. Tapi asal harti uti itu kaula dibere. Eta harta dibere harta yang berenang lamun dihartikeun dibere mah kudu pastina kudu aya anu mere. Penting aku nya kan maparina ka Gusti Allah. Jadi hartikeun saestuna kaula meunang hasil kana aya harta nepi ka jadi jalma anu beunghar teh nemutkeun pangabisa kaula. Gitu. Lain semata-mata pertulungan Gusti Allah. Jadi kesombongan ya pada hasilnya sabab teh ngalibatkeun iradah. Itu iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Sadi Firaun ya. Firaun ketika jadi penguasa alatan pinterna tapi teu ngaku kanu minterkeun anak malah manehna sorangan anu ngaku Tuhan. seperti anu minterkeun anak ngaku pangeran. Tah gitu. Eta teh alatan kahayang disumanget digawena teu dibarengan ku kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita tegenan teu nyaranekeun kana iradah Allah Subhanahu wa taala. Ta eta dina pada hasilna bakal jadi jalma anu sombong. Sabalikna lamun teh mah jadi jalma anu gagal. Teu nyaranekeun kana iradah Allah Subhanahu wa taala bakal jadi jalma anu putus asa, kapok. Bakal jadi jalma anu kapok gitu. Lamun teh ayeuna usah teh rupa-rupanya aya lewat doa mun teh ngadoa. Tuluy lamun teh mah teu karasa hasilna. Lamun teu nyaranekeun diri kana iradah Allah Subhanahu pasti kapok ayo ngaduan teu karasa geuningan. Teu dikabul nepi ka mastikeun dan teu dikabul geuningan kitu. Jadi we kapok. Ta eta teh henteu dibarengan jeung iradah ngalibatkeun diri kana iradah nyaranekeun diri kana iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyaranekeun diri karena kekuatan amal, karena kekuatan benar. Seperti dina materi anu kahiji al-i'timadu ala amali jeung ari tetegenan kana amal wungkul nganalkeun kana hasil amal teh ngalibatkeun naon kitu pitulung ti Allah Subhanahu wa taala nuksonar raja bakal ngurangan karena harapan rahmati Allah indah wujudi zalali dina nalika aya kegagalan itu kegagalan bakal jadi kapok putus asa gitu daya rujukan ke Allah Subhanahu wa taala. Daya tambah hikmahna lamun ayeuna sumanget bekerja dalam cita-cita anu luhur bari nyandarkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala di mana hasil teh bakal bersyukurnya kan bersyukur alhamdulillah Allah parantos ngeresakeun gitu. Oge lamun gagal kumaha bakal sobar. Eta anu nyaranekeun diri karena ketantosan Allah Subhanahu wa taala. Sabab anu ngaranna cita-cita luhur
jeung semangat digawe teu bisa nangtukeun kana hasilna, teu bisa nangtukeun kana hasilna. Tapi kaayana teh antara ya dan tidak, antara hasil jeung gagal gitu. Ta ayeuna nya kang urang dina nalika marengan eta cita-cita anu luhur jeung pagawean anu semangat digawe. Salianti mangka kudu nyandarkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, urang kudu boga keyakinan yen usaha mah eta ngarupakeun kewajiban. Ya kewajiban we digawe mah nya. Ya maksudna teh pagawean anu umumna di luar ibadah nya. Ya loba kaitan di masalah perkara dunia. Ya tamang ngarupakeun kewajiban we sabab diparentah anu sakumaha surah Allah faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Maka di mana geus rengse tina ngalaksanakeun salat fantasiru berat gitu. Sarwajin ikhtiar gitu. Berat hari ini gitu. Ikhtiar fil ardi di bumi gitu. Nah, jadi usaha teh eta ngarupakeun nya parentah kewajiban, parentah ya Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna teh aya katentuan antara teh aya kepastian antara hasil jeung teu nama. Ngan ukur nya marentahkeun kana usaha ipang tasiru berat hari ini tegasna mah ikhtiar gitu. Atawa neangan sabar gitu. Neangan sabar. Ari akibatna mah dua rupa teh ya. Antara dia menjadi harapan atau teu hasil jeung gagal gitu. Nomor kaduana wabtagu min fadlillah, wabtagu jeung teangan min fadlillahi tina kauni Allah, tapi rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartina pangtasiru mah eta nudukeun kana bari gitu. Jadi initna bari init-initan teh wabtagu min fadlillah teangan rezeki ti Allah gitu. Taya jeung aya hubungan jeung paling gegedena hubungan jeung masalah urusan dunia. Wazkurullah jeung kudu eling ka Allah. Jeung kudu ingat ka Allah di antawisna ingat kana iroda Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti? Jadi ulah masti keun gitu. Teu satiap ini tuluy bisa bakal hasil. Tetapi anu nangtukeun masalah hasil jeung tanama Gusti Allah. Aya di tangan Allah gitu. Wa qurwa kasiro sing loba tegasna mah sepanjang usaha gitu. Salila initnya rezeki teh eling ka Allah gitu. Serahkeun masalah hasil nama ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan ukur cuma ngalaksanakeun parentah gitu. Nah lakum tuflihun supaya maraneh kabeh tuflihuna kasupkeun jalma anu bagja. Anu kumaha anu bagja teh nya di antarana lamun hasil bakal syukur moal sombong gitu. Lamun teu hasil moal kapok malah sobar gitu. Ada kasih jalma anu bagja. Jadi hatina bagja di dieu dengan wungkul cenderung kana kusawab hasil dina teh hasil ge ku alatan sobarna. Ya, ka
dihasilkeun yang pilihan yang nuas kan yang anu sobar teh gitu. Jadi teh aya perkara anu mubah dina hasilna sesuai jeung harapan cita-cita dina teh hasilna nya tetep we meunang hasil kana ibadah sobar teh gitu. Dina Al-Quran surat Al-Insan ayat ke-30 Allah menjelaskan wa ma tasa'una illa ayyasha Allah wa ma tasa'una ma bisa laksana sanajan semangat digawe oge ma bisa laksana naon cita-cita harapan ma bisa laksana eta harapan sok sanajan dibarengan ku gawe anu semangat illa ayyasa Allah. Amin di mana Allah parantos ngeresakeun. Amin kalawan pangersa Allah Subhanahu wa taala. Lamun ayeuna harapan anu berhasil pami Allah ngeresakeun. Nya lamun Allah teu ngeresakeun mah nya berarti gagal gitu. Innallaha kana aliman hakim maksudnya Gusti Allah kabuktosan aliman eta maha uninya nu maha uninya saha jalma anu baris nepi kana cita-citana jeung saha jalma anu putus di tengah jaga tina harapanana gitu. Allah matos uningan hakimatur wijaksana wijaksana adil dina hartos moal ngarugikeun ieu jalma henteu peda ayeuna gagal ku ukuran urang mah nya rugi dagang dan mah gagal nya rugi asa garupa oge anu teu nepi kana cita-cita berarti gagal rugi gitu. Tapi Allah nyiptakeun karena kegagalan eta teu berarti ngarugikeun, teu berarti ngarugikeun. Lamun ngarugikeun mah teu bijak meureunna ya. Sok jiga neung teuingan ya, sok jiga neung teuingan. Lamun ayeuna teu apal kana iradat Allah Subhanahu wa taala. Nya lamun ku pikiran anu saliwat mah model ayeuna boga cita-cita anu alusnya kalawan aya dina pagawean nya anu alus ngadon mani mun tulungan cek urang cek kasarna nya gitu. Nah gitu tina kuasa Allah Subhanahu wa taala henteu kitu. Jadi dibalik anu dianggap rugi ku jelema gitu dianggap goreng ku jelema pasti aya hikmah di balik eta keuntungan. Keur jelema eta nya urang teh apa nya wallahu kitu. Nya contona ngalamun nya ngalamun sabab can pernah nyaksian kana buktina gitu. Lamun teh aya jalma anu jadi calon ibadah haji lamun teh nya nepi kana waktuna taraja ketentuan anu kudu anu bisa ini di bawah usia 65 jadi 70 nyapa dianggapna teh harus cek pribadina nya gagal hanya ka yang tapi hanya ka jadi ngarani gagal. Nah terus lamun teh namanya aya kabejakeun aya kabejakeun dina waktu keberangkatan pesawat nomor sekian di pertengahan jalan jatuh mainan namanya murah gitu. Apaan cek anu nyebutin gagal tadi teh kumaha? Alhamdulillah lamun tulis ieu kasih ke jalan anu cilaka. Ya eta mah kadang-kadang anu dohirna nya loba anu
alam jelema teh apa nu dianggap goreng ku manusia Allah saudara Allah mah leuwih alus sabab dibalik eta aya hikmah anu leuwih alus kereta jalma gitu. Lamun tema ayeuna bujangan geus aya hubungan jeung salah sahijina gadis modelnya geus hubungan geus tarupan. Tapi pada akhirnya teu nepi kana waktu pernikahan kaganggu mun teh mah laki anu sejen. Nyapan ukuran cek lalaki teh aduh gagal. Nya tirang barawe jadi putus asa mah putus asa. Sok padahal taetanya Allah teu ngersakakeun teu nepi ka cita-cita. Kadang-kadang lamun tulus ya, kadang-kadang lamun tulus walau alam kumaha sejarah kehidupan lamun tulus gitu. Bating sebaliknya tidak menjadi harapan cita-cita. Nah kadang-kadang kabur aja atau kumaha gitu. Jadi di Al-Quran dijelaskan, nah setiap anu dianggap alus ku jelema nya saya surah kadang awon surah. Oke setiap dianggap goreng ku jelema goreng awon surah Allah gitu. Eta keur ngabalikeun diri kana takdir gitu. Jadi ulah tetegenan ngandalkeun kana hasil usaha unggul. Kudu ngalibatkeun diri kana masalah pertulungan. Ya, dibarengan kalayan pertulungan di Allah Subhanahu wa taala. Ari takdir teh nya anu awal-awal mah disebut naon qada katentuan nih. Ari qada mah katentuan anu awal cek bahasa jejen mah ketentuan Allah di zaman ajal di zaman dikandung kene dikandung kuno jantan ibu eta disebut qada mu'allaq ya. Qada mu'allaq. Nah anu hal ieu anu masih kene bisa diusahakeun itu istilah lainnya bisa dirubah tina eta ketentuan tapi tetap kalawan dibarengan ku iradah Allah Subhanahu wa taala segala pieueun. Naon sababna saur bisa Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sayeuna Gusti Allah mah ngarobah kana kaayaan hiji kaum kajaba manehna sorangan anu ngarobah diri gitu. Jadi lamun teh ayeuna ketentuan ti Allah di zaman ajar, di zaman dikandung kene. Dina waktu dikandung 120 poe ya. 120 poe 4 bulan. Maka dininya Allah maparing kehidupan. Ditiup ku malaikat Jibril ruhna ditiupkeun. Kalayan ditantukeun sagala kaayaan keur waktu hirup di alam dunya. Nah rek jadi jalma umurna sabaraha. Nah tuluy naon masalah cilaka jeung banjana jeung cilaka jeung anu lian. Eta anu disebutkeun qada ketentuan Allah anu awal gitu, anu awal. Lamun contohna, lamun teh mah Allah ngresakkeun dina waktu haita jadi jalma anu kurang ilmu atawa bodoh mangga tuluy sanggeus lahir jeung satuluyna usaha supaya boga ilmu jadi jalma anu pinter. Berarti geus ngarobah diri, ngarobah kaayaan. Tina bodoh jadi pinter. Gitu. Lamun teh mah ayeuna dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma teh kek hirup di alam dunya teh jauh tina kebagjaan.
jauh tina bagja gitu. Tapi manehna usaha cita-cita anu luhur eukeur nganepikeun diri kana kebagjaan gitu. Nepi ka lamun teh kahontal gitu. Eta harapanana berarti geus ngarubah diri. Tah jadi lamun takdir mah kaayaan anu paling akhir anu teu bisa dirubah deui. Teu bisa dirubah deui. Kumaha kaayaan eta jalma waktu datang ajal nya utawi nama gitu. Naon anu bisa dirubah teh kan ini? Ya seperti jodoh nya ajal gitu. Di mana pantas datang maka mau bisa dirubah. Jadi kejadian anu akhir. Nah, urang apalah ya. Karena perkara anu bisa dirubah. Eta ngarepikeun takdir. Lamun masih kan bisa diusahakeun eta ngarepikeun qada ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulanana tina eta kalimat teh urang wajib usaha kalayan teu ngagumantungkeun diri kana hasil usahana, tapi ngagumantungkeun diri kana pitulung Allah Subhanahu wa taala. Lamun usaha urang eta berhasil sesuai jeung cita-cita atau harapan, maka kudu bersyukur ka Allah tantuna, ka Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun henteu berhasil, maka kudu sabar. Dina hartina teu meunang kapok gitu. Jadi eta kesimpulan namanya. Cita-cita luhur bari dibarengan ku usaha anu sumanget mangarubah takdir. Nah, jadi urang kudu nyandarkeun diri kana iradah Allah Subhanahu wa taala, di mana berhasil sesuai jeung cita-cita mangka kudu jadi syukur. Lamun teu sesuai tegas nama gagal, maka teu meunang kapok, teu meunang putus asa, kudu sabar Allah Subhanahu wa taala. Biaya terus Pak, misalkan kieu kan ari sadayana pamaksadan anu niatna sae gitunya. Seperti contoh tadi naik haji, terus katakanlah taacan tiasa laksana gitu. Nah, itu maksudnya teh kan hakikat nama bijaksana gitu. Lamun ayana ukurana ka papada jalma mah kan tiasa ditaroskeun gitu. Lamun ayana cara urang komunikasi ka pangeran gitu supaya terang maksud dan tujuan teh media nanti kumaha gitu. Selain ti istiharoh teh pami ayana misalkan sanes dalam arti neutreg gitu, tapi minimal pami urang naros mah gitu, ya Allah itu naon maksudna gitu. Terus muka duana meureunnan lamun urang eta teh panginten tadi mah pertanyaan kahiji mah supaya urang tetap husnudon gitu ka Gusti Allah. Husnudon. Paminu kadua nama meureunnan lamun urang cara berpikirna dina setiap ibadah teh kana pahala. Kadang-kadang sok ngerasa puas, contoh misalkan naonnya salat gitu. Salat teh wajib. Tos misalkan salat wajib hungkul gitu. Karena jadi secara tidak langsung orang teh berpikir jadi hitung-hitungan gitu. Lamun cara berpikirna kana pahala. Nah, lamun supaya teu hitung-hitungan ka Gusti Allah teh kumaha gitu cara berpikir orang teh. Jika contoh lain selain sholat misalkan sodako gitu. Kadang-kadang aya sepintas cara berpikirnya teh siga kitu gitu. Masalah penyebabnya hari jeung papada manusia lahir
bisa ditanyakan dia nya. Namun sebab nama kita bisa berangkat dijawab. Sebab aya aturan anu berangkatnya usia di bawah 65. Tayana apa yang dihubungkan di masalah ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Nya memang sarana anu maha goib daya kajaba nya kudu jeung kudu ka ilmu ilmu kumaha cara hubungan diri sareng Gusti Allah di antarana percaya kana takdir nya gitu. Eta puncakna eta percaya kana takdir ketentuan ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kedua nya kudu yakin setiap an dianggap gagal kurang teh ya. Ente berarti ente berarti seorang gagal gitu. Kadang-kadang nya di balik eta aya terkandung hikmahna. Nah, kadang-kadang mun teh lamun jadi berangkat kalayan dina kain lanjut usia mungkin seberapa kemungkinan bisa terjadi. Ya tadi pemerintah teh tos ngantisipasi. Lain pada aku kolot-kolot nanti nya tapi kondisi nya mungkin diukur mau kuat dina kaya situasi nya musim haji sakitu sesakna jelema gitu. Kadang-kadang bisa wae gitu. Penyakit asma. Oke. Apa sebenarnya terjadi? Dina setiap musim haji oge. Teu setiap jalma anu selamat. Aya wae kan nya. Anu datang aja saacan waktu ngalaksanakeun hajina. Gitu. Nah, hari kitu kumaha? Nya saeutikna jadi pigawean baturnya. Pigawean batur di ditu nya gitu. Nya walau nya lah nambah pagawean ya. Yang dari barabara dari petugasna gitu. Tage masalah ayeuna masalah niat eta tos ngarepikeun hiji catatan anu hade. Moga Allah Subhanahu wa taala tos dicatat ku nya niatna oge gitu. Tapi kalau yang syaratnya jadi aya gitu. Ku ayeuna teu jadi teh aya halangan gitu. Anu syarat aya halangan anu syarat. Ya di antarana ketemu pemerintah anu mungkin pertimbangan. Walau anu mungkin agama mah gitu. Tanpa akhirna mah kudu ikhlas. Ya, kudu ikhlas we gitu. Kadang-kadang tina niat jeung ikhlas oge pahalana teu kalah ku ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah ayeuna semangat geus niatna kalayan ikhlas tina kegagalanana mungkin ya. Tina kesabaranana mungkin wae bisa jadi lebih gede pahalana tiba teh ngalaksanakeun ibadah haji bari barabe. Nya ada lain rekreasi datang ka dieu depan rekreasi ibadah kalayan nganalkeun fisik. Anu iklimna geuning beda teh seperti nya di urang dua kali lipat panasna oge mah pangaruh kan ka cida gede wayana panasna oge nya tentu pemerintah wayana kitu teh tos mempertimbangkeun sesuai jeung kondisi gitu. Jadi kahiji niat anu hade di mana kudu ikhlas pada akhirnya senantiasa naon nyantelkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala disebutkeun tawakal. Nyantelkeun diri. Jadi teu aya istilah gagal. Muga Allah Subhanahu wa taala di sageudeung eta pasti aya
nya dibalik hikmah anu sejenna. Nah, contohnya seperti masalah ya tadi aya kaitannya sama pangabul. Nah, pangabul ya Allah Subhanahu wa taala. Ari kabul mah biasana cenderung karena masalah doa gitu. Ari masalah pangabul ti Allah Subhanahu wa taala mah mungkin bisa sabaraha alternatif. Lamun teh ayeuna ngajukeun ka aya ka Allah Subhanahu wa taala lewat doa mungkin nya ku Allah dijabah sesuai jeung anu jadi harapan. Naon anu dipenta teh hilehnya gitu. Sesuai jeung anu dipenta. Tapi kadang-kadang Allah ngabulkeun ku hal anu sejen. Lamun teh ayeuna anu jadi harapan anu disuhunkeun ka Allah teh perkara A umpamana teh. Terus Gusti Allah maparing kelancaran di masalah B gitu. Di masalah hal anu sejen anu sajadi ya gitu. Di sisi lain gitu. Atanapi memang jadi ibadah anu dijanjian ku pahala. Dan memang ngadoa mah ibadah ya. Ngadoa mah ibadah. Anu hubungan jeung masalah pahala gitu. Ya, beri pangambulan eta tulisna nya anu bisa dirasakan di dunia itu. Pangambulan eta janji jadi pahala pikeun di akhirat. Upama itu aya insyaallah ya sok sanajan saeutik tapi kudu jadi modal anu gitu. Modal saeutik tapi saeutik tapi kudu jadi modal anu gede. Ieu masalah teh bisa marangan kana kehidupan urang. Sabab kehidupan urang teu waleh-waleh dibarengan ku harapan, cita-cita, kahayang nya. Kalayan hayang nepi kana eta kahayang bari diusahakeun anu sumanget tapi hasilna ulah ngandalkeun kana masalah sumanget jeung ulah ngandalkeun kana cita-cita sumanget tadi gawe tetep nyandarkeun diri kana masalah pertulungan di Allah Subhanahu wa taala. Lamun berhasil alhamdulillah Allah tos ngeresakeun. Lamun teh hasilnya kudu sabar sarua we gitu. Antara alhamdulillah jeung sabar teh eta nya ngarupakeun dua kalimat ngabalikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ibadah duana oge. Jadi artina moal aya anu mubah gitu. Dina keuntungan utamana dina gagal oge moal mubah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.